Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Febriani, ASN Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan yang bertugas di SMA Negeri 3 Sumedang, akan melaporkan IKI untuk bulan Januari tahun 2022 terkait dengan alat peragam atau media pembelajaran. Pada pertemuan kali ini yang akan saya sampaikan adalah materi KW. Baik, untuk KW, lawungan kahiji atau pertemuan pertama, kompetensi dasar sareng indikator pencapaian kompetensina, kompetensi dasarna nyaeta KD 3.2, membandingkan bentuk, struktur, dan aspek kebahasaan teks KW Sunda klasik dan pop. Anu kahiji, IPK-na nyaeta memahami definisi dan jenis KW Sunda. Anu kadua, menyimak beberapa KW Sunda klasik dan pop. Anu katilu, membandingkan bentuk dan ciri KW Sunda klasik dan pop Sunda. Salajengna, kawih, naon sih ari kawih teh, teras nu kumaha ari kawih, sangkan hidup langkung paham nu kumaha ari kawih, urang titenan wangenan dihandap. Anu kahiji, wangenan atanapi definisi kawih. Kawih teh nyaeta sakur lalaguan nu aya di tatar Sunda, dina basa Indonesia mah biasa disebut lagu atawa nyanyian. Tah hartina saupama urang hahariringan atawa nyanyi teh urang keur ngawih. Kawih nama bisa naon bae, bisa tina sindiran, kaulinan barudak jeung sajabana. Kawih teh beda jeung tembang. Janten di tatar Sunda teh aya oge anu disebat tembang. Kagiatanana sok disebatna nembang. Ari tembang mah sakur lalaguan Sunda anu rumpakana atanapi teksna ngagunakeun patokan pupuh. Tah upami kawih mah ieu langkung bebas kumargi teu kauger. Janten upami tembang mah kauger atau terikat ku aturan atau patokan pupuh, sedengkeun tembang mah kauger ku terikat atawa aturan patokan pupuh. Salajengna, sajarah kawih di tatar Sunda. Kawih teh geus aya ti baheulana. Dina naskah Sunda kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karesian nu ditulis tahun 1518 Masehi, didinya disebutkeun ngaran rupa-rupa kawih. Contohna aya dina layar, aya kawih batuha, ya seueur pisan jenisna. Terus numutkeun naskah eta keneh, lamun urang hayang nyaho ngeunaan kawih, mangka tanyakeun ka paraguna. Tah, naon paraguna teh sami sareng seniman kawih atawa kiwari mah sok disebut musisi atawa jalma anu ahli dina musik. Dina sempalan di luhur katiten yen urang Sunda teh resep kana hahariringan ti baheulana kana ngawih teh. Kabuktian tina saban pagawean di Sunda mah sok bari di hariringan. Contohna naon? Mepende budak, ngawuluku, ngeprak manuk di sawah jeung sajabana. Nah, lajeng kana jenis kawih. Jenis kawih dibentenkeun janten dua, anu kahiji aya kawih Sunda klasik, anu kaduana aya kawih pop. Upami kawih Sunda klasik, kawih anu disanggi atanapi diciptakeunana geus heubeul pisan puluhan tahun ka tukang atawa leuwih. Rumpaka atanapi teks atawa lirik kawihna biasana mangrupa wangun sisindiran. Upami kawih pop bentenna nyaeta kawih anu disanggi atau diciptakeunana kabeh dieunakeun. Rumpaka atawa lirik kawihna mangrupa puisi bebas atawa ilaharna disebut sajak tea, sarta dipirig atawa diiringi ku alat musik anu leuwih modern. Nah, aya sababaraha ciri kawih Sunda klasik. Anu kahiji, disanggina puluhan tahun ka tukang atawa leuwih, biasana kulantaran geus heubeul teu kapaluruh deui saha nu nyanggina, kukituna sok disebut nonem bae atau NN. Anu katiluna rumpakana atawa lirik laguna ditulis dina wangun sisindiran. Rereana dipirik ku kacapi, suling atawa alat musik anu can kapangaruhan ku modernisasi. Dina maham eusi kawihna biasana urang kudu bener-bener ngalenyepan lantaran maksudna sok disamunikeun atau tersembunyi. Salajengna, contoh kawih Sunda klasik nu kumaha sih? Nah, aya kawih sorban palit. Kawih sorban palit ieu teh nganggo lirik laguna teh nganggo sisindiran ya. Akang haji sorban palit, palitna kaci kamiri. Akang haji kunaon balik ulah sok dangannya nyeri. Ieu aya opat pada lisan dina sapadana, lajeng aya opat pada jumlahna. Nah, terus kunaon kawih ieu disebat kawih Sunda klasik? Anu kahiji, unggal tungtung pada lisana boga sora nu murwakanti atanapi sami, berakhiran yang sama. Ari purwakanti teh nyata sarwana sora vokal tungtung dina hiji rumpaka atawa teks. Janten anu ditinggal sanes konsonan tapi huruf vokalna gitu. Lajeng kawih sorban palit teh dina unggal pada atanapi bait diwangun ku opat pada lisan atawa opat jajar.
Salajengna kawi sorban palit ngagunakeun sisindiran wangun paparikan. Paparikan teh salah sahiji wangun sisindiran nu boga ciri aya suara nu parek atawa padeukeut dina tungtung kalimahna. Saperti dina contoh nu dibedakeun jadi dua warna nyaeta beureum jeung biru. Salajengna ciri sejen tina sisindiran nyaeta rima atawa pengulangan suara nu murwakan tina selang sekar atawa miboga pola AB AB. Padalisan kahiji murwakan tina jeung padalisan katilu, padalisan kadua murwakan tina jeung padalisan kaopat. Upami ciri kawi pop Sunda kumaha anu kahiji disanggina atanapi diciptakeunna kabeh dieunakeun tahun 1860 ka dieu kitu nya. Lajeng masih keneh kapaluruh saha anu ngadamel ieu lagu kitu nya atanapi ieu kawi. Jantan henteu nonem deui. Rumpakana atawa lirik laguna ditulis dina wangun puisi bebas anu ilahar disebut sajak tea. Dipirig ku alat musik anu leuwih modern kayaning organ, gitar, anu dieuyeban deui ku alat musik tradisi saperti kendang jeung suling. Lantaran ngagunakeun rumpaka puisi bebas, dina maham eusina oge leuwih gampil lantaran basa nu digunakeun basa anu leuwih basajan. Contona naon ye? Contoh kawi pop Sunda seueur pisan tapi ieu salah sawis contona nyaeta Peuyeum Bandung. Nu mana katawis tadi bentena sareng anu kawi pop klasik, upami pop non tadi kawi klasik mah si tungtungna teh leres-leres murwakan ti A B A B, upami ieu mah polana A A A A terus benten kitu nya teu langkung eta mah teu aya aturan anu nguger atanapi kauger teh tadi. Anu kahiji kunaon kawih Peuyeum Bandung kalebet kana kawih pop Sunda. Unggal tungtung padalisanna teu murwakan ti dina padalisan hiji jeung 3 atawa dina padalisan 2 jeung 4na. Hartina dina ieu kawih teh teu ngagunakeun patokan sisindiran atawa pola AB AB teh. Upamana wae katiten dina pada kahiji unggal padalisanna boga pola tungtung A A A A. Dina pada satuluyna oge katiten teu ngagunakeun patokan sisindiran. Saupama ditilik tina jihad eusina oge leuwih gampang dipikaharti. Estu eusina ngagambarkeun tuangan hasti Bandung nyaeta Peuyeum tea. Kulantaran rumpakna ngagunakeun puisi bebas sarta basa nu dipakena oge basajan, nu matak urang bisa leuwih gampang paham kana maksud anu dikandung dina eta kawi. Sapertos kitu pedaran anu kahiji dina lawungan kahiji perkawis materi kawi. Hatur nuhun. Tepang deui dina pangajaran salajengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.